Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pangajaran dinten ieu nyata Kampung Naga. Tujuan pangajaran nyaeta ngidentifikasi isi teks kampung adat, midangkeun secara deskriptif lisan atau tulisan hasil analisis nitenan kampung adat Sunda. Kampung adat Naga. Kampung Naga nyaeta hiji kampung adat anu peranana di Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ngaran Kampung Naga ieu asal tina kecap Naga Wir, nu hartina kampung di kulingan gawir. Kampung ieu aya di bagian gawir anu jero. Ciri masyarakat Kampung Naga. Hiji, masyarakat nyakel page adat istiadat ditinggal karuhun. 2, wangunan imah di Kampung Naga nyaeta imah panggung bahan awi atawa kayu atawa injuk. Percaya kana hal gaib, nyakel agama Islam nurutkeun ajaran karuhunna. Pakasaban atau pagawean masyarakat Kampung Naga aya 2 bagian. Nya hiji pagawean kana tani, bisa ge panen nepi ka 3 kali. Oge nu kadua nyata kerajinan, nyian kerajinan tina awi. Ya daerah-daerah pakasaban orang Kampung Naga nyata di sawah jeung nyieun parabot tina awi. Pakakas orang Kampung Naga. Alat-alat anu dipake ku masyarakat nu aya di Kampung Naga tangtu bae pakaitna jeung pakasaban masyarakatna. Contona bae aya pacul, bedog, arit jeung sajabana. Nah, ieu ku hidap titenan gambar-gambar nu aya pakaitna jeung pakakas masyarakat Kampung Naga. Pangaweruh masyarakat Kampung Naga. Sistem pangaweruh Kampung Naga didadasaran ku cara mere conto langsung ti kolot ka anakna atawa ka incuna. Henteu ngaliwatan pangajaran atawa sehat. Barudak jarang sakola, mun aya oge ngan 1-2 bae anu tamat SD. Evaluasi dina danget ieu nyaeta hidap ngajawab patalekan di handap ieu, ditulis dikirimkeun ka guru hidap boh japri atawa WA langsung ka guru hidap. Kacindekan pangajaran dina danget ieu, hiji Kampung Naga nyaeta hiji kampung adat nu peranana di Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Masyarakat nyekel pageh adat istiadat ditinggal karuhunna. Hatur nuhun. Alhamdulillah tos beres pengajaran danget ieu. Kade pake masker, jaga jarak jeung sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.